Jadi kareteg teh ngabantuan gitunya, ngabantuan. Statusna teh ngabantuan. Atawa tadi rek indit ka dieu ya, rek indit ka masjid ti imah teh niat abdi angkat dina hate teh aya karetegnya. Bisa aya, bisa teu aya ari eta mah nya. Tah eta nu dinamian niat nya. Tah jadi niat teh tujuan bari dibarengan jeung migawe. Urang boga tujuan ka masjid tuluy urang init, ta eta teh ngaranna niat. Sanajan urang teu nyebutkeun niat naon dina hate teh niat abdi rek ka masjid atawa ayeuna teh keur ngaos keur ngaji nya. Henteu berarti kudu kieu niat abdi ngaos tah. Henteu berarti kitu nya. Masing ku urang diukna di dieu cik urang ka dieu rek naon? Rek ngaos tujuan teh tuluy dipigawe teh ngaosna. Dipigawe eta teh namina niat. Anapun bahasa niat abdi ngaos atawa nu dilagukeun ari niatan ngaos ta eta mangan sakadar jang ngabantu daku initna urang diuk di dieu teh urang teh boga tujuan rek naon? Rek ngaos tuluy prak dipigawe berarti eta teh ngaranna naon? Niat. Da ari ngaran niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung migawena. Urang ti ditu ka dieu ngamaksud rek ngaji tuluy ku urang dipigawe. Tah berarti urang teh geus naon? Geus niat sanajan dina hate teu ngretegkeun niat abdi ngaos. Dan niat mah sanes kareteg tapi tujuan. Mun bahasa Arab nama qasdus syai'i, ari qasdu teh ngamaksud, ari syai' teh perkara, ngamaksud kana hiji perkara. Muktaronan bifi'lihi bari dibarengan jeung migawe. Nah titik. Wa illam yam diruknin ngan lamun teh mah mangmang sapertikeun nu bieu Allah kakaraget takbiratul ihramnya mangmang maka batal otomatis da jadina ge encan sabenerna mah nya Allah 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 Allah. Lamun baheula mah aya nu sok nyarios kieu cenah lamun geus 3 kali teh jadi batal jeung wuduna nya. Allah Allah Allah. Aduh kudu wudu deui cenah. Ta eta teh henteu nya. Henteu sanes batal jeung wuduna. Da teu aya dina pangbatalan wudu takbiratul ihram 3 kali teu aya nya. Tah. Tuluykeun we eta mah masing 7 kali ge ari can yakin mah. Berarti can yakin teh kemungkinanana 2. Hiji gara-gara naon tadi teh mangmang gara-gara was-wasnya. Nomor kedua gara-gara bodoh nya. Bodoh mau kasar teuing atuh teu pinter. Teu pinter naon nya. Teu pinter kana naon? Teu apaleun eta jalma teh naon nu dingaranan niat. Disangkana niat teh niat abdi salat maghrib 3 rakaat bari madep ka kiblat fardu karena Allah taala. Disangkana niat teh nu eta gitu. Mantap. Allah niat abdi salat maghrib 4 rakaat 3 rakaat poho deui balikan deui Allah. Hah? Kumaha? Kudu anu karang niat abdi salat maghrib 3 rakaat nya atuh gara-gara henteu apaleun pan eta teh Allah. Ari dina hate mah asalkeun boga tujuan urang teh rek naon ye? Rek salat naon? Salat maghrib sabaraha rakaat maghrib? 3 rakaat. Urang boga tujuan otomatis bakal kanaon? Bakal karangkum sadayana di dinya. Ngan lamun teu biasa mah asa teu kabawa ieu teh tah bakal kitu. Jiga kieu we urang rek ka Cineam ya. Lamun teh mah dikeretegkeun bakal kieu. Urang rek ka Cineam ayeuna teh bakal ngaliwat Sasak, tuluy ka Palasari, tuluy ka Kubra nya, tuluy ka Citamal terus sampai ka Cineam lila nya.
tapi urang boga tujuan kaceneam teu ngobrol nanaon teu ngeureuteg nanaon tapi pas mangkat teh lancarnya gara-gara naon urang boga tujuan teu kudu nyebut ti dieu ka dieu ti dieu ka dieu da otomatis di dieu geus kanaon geus kakurung gitu bahwa jalana ka dinya mengkolna di dinya ngan pedah ku urang teu naon teu dikeretegkeun da geus karangkum dina hate dina tujuan ceuk paribasana masing malaweng ge bagian mengkol-mengkol gitunya. Pas bagian jalan lowong gancang pas aya di hareup aya mobil nyiap kagigir padahal mah pas rek nyiap teh arek nyiap niat abdi nyiap komo lamun nempe ka kitu mah nya ya henteu cukup ku boga tujuan kadang bari ngobrol ge lancar we gara-gara naon gara-gara boga tujuan tah tujuan bari dibarengan jeung migawe ngaranna niatnya tah jadi niatnya sapertikeun kitu sanes berarti nyiap mobil kudu diniatan da eta mah otomatisnya ngan ieu mah perbandingan dina pada tujuan teh teu kudu dikeretegeun ku hate. Titik. Habis waktu paslun fi surutin liqabulis sholati bade ngalecornya ayeuna teh. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka